naon atuh ieu mah halangan wae. Ah, itu ang lain daun ku ieu. Hah, si kehet, yuk, kemana di budakna? Aduh, awas ya, budak saha eta? Aing awas ya. Aduh, Duh, lapar. Mun tadi teh makan. Duh, kalapa maloba mah loba, nanti bisa naik. Jamu-jamu acan, tiu ge eueuh. Siga aya gedang asap, nusahanya. Lah, hitung-hitung pemadam kelaparan. Mantap, ya mah teu kudu naik. Mananya tadi mah katingali ti saung koneng. Oh, iya. Duh, asa yang diala, tapi ngambek moalnya nu gadisna. aduh, aing mah caina gede deh. Ayaan mu hanya, di dia. Tadi dia, ya kudu nama ya biasa naga sok. Tadi nama di dia, biasa nama ya. Yang belah itu tuh. Aduh, budak. Eta gedang ha, diala. Woi, aduh, eta budak saha. Aduh, aing. Tuh, eta budak. Woi, woi, woi. Aduh, aing. Aduh, ampun, kalau gedang di pusti-pusti teh. Hayo we, ieu mah budak sahanya. Duh, budak moalnya nu bogana. Ya gedang tadi engkeun parupa we budak. Aduh. Mana cenah? Ka mana? Sini. Mana cenah? Alah. Goblok teh. Aing. Ka mana cenah lompatna? Ka dieu kitu. Jangan setan benang mah. Aing mah tuman. Budak sahanya jeung ti kait deui. Oke, mana budakna? Ka dieu tadi mah. Aduh, anjing. Oh, aduh, si bebel. Aing kemana lompatna? Keun siang keu ge. Kapangi pokokna mah. Apal ieu lah. Budakna. Keun saya doho di dieu ah. Dago. Aduh, untung teu katinggalian. Kela, iku mawa pancing. Sugan ek mancing. Ah, kudu diheureuyaan ieu mah. Tingalikeun ah teh dieu di mana mancingnya. Keun sia diintip berarti. Yang nyaho. Geus dia istirahat heula lah. Badek naon laupan. Aduh, ampun aing. Wow, gagal 1 dapat 1000. Lebih mantap ini mah. Wah, iya tah kene. Naon laupan ah.
Tukang sugan aya. Iki ya. Pokok temu wadahna euy. Kabur. Ah. Sugan teh lain si Aki eta. Alpek teh si Aki eta deui. Aduh. Ampun. Geus eueuh deui wae budak. Kemana lompat nanya. Keun sia. Bodoh kok itu dia gerak. Aduh, ampun. Duh, aing teu naon tadi gedang, tuh can kaala ayeuna ieu deh. Konyal. Oh, budakna meureun moal ka dieu deui da sieunun. Ieu lah. Menang lah. Geus minggu sepeula anu moal ka dieu deui meureun budak mah. Bae lah. Aduh. Ampun. Mumpung ieu. Ngeureuy sugan we bebenangan. Bae budak moal ieu meureun budak mah tadi moal balik ka dieu. Ternyata kudu dibungkus teh. Gedangna kudu dibungkus ya namanya aman aya mah. Sanyahoan ini budak eta berarti nu sok alana teh. Aduh, ampun teh. Belah mana nya? Jadinya dinu biasa jadi yuk lah. Aduh. Itu si Aki jika tadi musuhnya jadinya. Head sia. Aduh. Awas ya. Kebal. Ya. Aduh. Budak yang ngeseng kali liur. Kakolot awas ya. Pangis ya di pinah aing ngusep aya mah. Belah lutut tuh pinah ya. Aduh, ampun. Grup pinah ieu mah. Apal-apal we ka belah dieu. Aduh, aing geus bebenangan teh. Apal we ieu mah. Ya aya we. Pindah belah ditu head. Kan sasuannya panggih ke belah ditu, belah kulon. Pinah ieu mah. Pokoknya membuat aman. Diganggu terus orang mah. Pas lagi bakal ngusap di dia. Nyebut heula tuh kieu mah.
Nah, dia ya. Tuh nama ayam dan budak. Head di dia lah pindah nama ngusupna. Nah, di dia ya asa halus. Panas sakina. Aduh, halus ya lokasi ngan China gede. Pindah ke belah itu China gede em. Di dia ya. Oh, di situ tuh, halus, Nah, Yes, aman ke Pangandaran. Benang ya. Wong jailan begitu. Naon atuh ieu mah halangan wae. Itu ang bae dog ieu. aduh, si kehet, yuk, kemana di budakna? Aduh, awas ya, budak saha eta? Aing awas ya. Aduh, ampun, eta budak, aduh. Wow, ada perangkap. Di mana ya? Di mana ya? Di mana? Di mana? Oh, di situ. Nah, oke pas kali ya ngegedubrak. Aduh, mana geus capek. Aduh, kemana sih lompatna? Bebeul teh. Aduh, ah, aduh, aduh, awas ya, awas. Pokoknya mah